Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya dina danget ayeuna tiasa deui kempal ngariung patepang wajah sareng para ikhwatu iman. Mudah-mudahan urang sadaya dina danget ayeuna tiasa nambihan wawasan sarta tianakeun naon rufi hal anu didugikeun ti antawisna tina Al-Qur'an sareng al-hadis. Sok sanaos urang sadaya teu apal kana riwayat anu panjang. Namun urang sadaya merhatoskeun sarta jadi pelaksana tina naon rufi nu ku Allah sareng Rasulna didugikeun diamanatkeun pikeun umatna. Sarta urang ngajadikeun jadi jalma anu ahli ilmu nu disebatkeun al ulama. Jadi disebatkeun al ulama mah dina Ibnu Katsir sanes kulantarankeun naon gitu kasiru riwayah seueurna pangalaman. Namun disebutkan ulama mah sok sanaos teu apa rengkolna cek bari pasa kasarna mah gitulah. Sok sanajan teu apa rengkolna. Tapi setiap anu didugikeun tina Al-Qur'an sareng anu hadis ti Rasulullah SAW kurang sadaya dilaksanakeun. Eta disebutkeun al ulama secara garis besarna. Para iwati iman, urang ngalajengkeun bahasan anu kamari. Ti antawisna nu kamari nu parantos didugikeun teh kenging ngalayad non muslim sanes muslim mungkul panginten non muslim oge tiasa ku urang sadaya dilayad. Sanes nu teu damang repot tungkul sok sanajan aya ungkapan atanapi kasauran kajabi cenah nu bisul jeung nu naon cenah kamari teh nyeri soca gitu. Nyeri waos sareng nyeri panon nyeri soca jeung nu nyeri waos. Tapi eta sanes ungkapan Rasulullah. Itu ungkapan Imam Bukhari nya. Jadi ngalayat nu teu damang bade bisul bade teu bisul layat weh da Rasulullah ge
sami ngalayat. Jantawisna anu kedah didugikeun teh nyaeta kumaha lamun urang sadaya ngalayat anu teu damang teh aya nu nyebatkeun kedah wudu heula. Jadi lamun ngalayat nu teu damang teh kenging wudu heula atanapi teu kedah wudu. Urang dugikeun nu sebatkeun wudu teh nyata salah sahiji ibadah mahdhah anu ku Allah geus ditetepkeun sifatna, carana jeung keperuntukanana. Jadi kaifiatna, carana maksudna kaifiat teh lajeng sifatna wudu jeung keur naon wudu teh gitu. Nyaeta ti antawisna wudu teh dilakukeun supaya sahna salat. La salata liman la wudu alahu. Jadi teu sah salatna jalma nu eta jalma teh teu ngabogaan wudu, hartosna tos batal gitu. Itu batal mah teu nanaon. Saminggu cenah teh hitut-hitut jeung teu ngisi terus we. Jeung teu kaampangan da teu batal cenah. Ngan tina tiap wudu teh numawi ari Bilal mah kamai dugikeun pan. Bilal mah setiap batal anjeunna mah sok selalu wudu, saatos wudu anjeunna ngalaksanakeun syukrul wudu. Numawi nalika disebatkeun ku Rasulullah tarumpahna Bilal mah geus aya di surga. Tarumpahna wungkul tinggal ngadagoan Bilalna gitu. Nu pikeun anu ngangona eta tarumpah panginten kitu. Tatiantawisna pendapat ieu teh alasanana nurutkeun berdasarkan hadis sapertos kieu. Anu kedah wudu heula teh. Jadi entong waka dibantah gitu urang teh. Cenah nu teu damang wios teu kedah wudu, sanes. Sanes kitu maksudna. Jadi urang teh pangna ulah wudu teh asanapi teu kedah wudu teh aya dalilna gitu. Dalilna teh kieu katampi ti Anasin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatawaddo'a fa ahsanal wudu'a wa ada akhahul muslima muhtasiban yub'adu min jahannama masirata sab'ina kharifan. Riwayat Abu Daud. Katampi ti Anas anjeunna sasauran saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saurna saur Rasulullah. Katampina hadisna ti Anas. Rasulullah kantos sasauran sing saha jalma anu wudu lajeng nyaekeun wuduna. Lajeng anjeunna nepangan adahu nepangan ngalayat gitu. Akhahul muslima dulur seorang muslim anu anjeunna dina kaayaan teu damang disababkeun mengharapkeun ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka eta jalma teh bakal dijauhkeun tina neraka jahanam sajarak sajauh eta neraka jahanam teh 70 tahun perjalanan.
Hadis Abu Daud hadis ieu ngeunaan genep rawi periwayat anu ti antawisna aya kadhaifan. Umpama di dieu mah aya bagan, upami di serat mah aya bagan. Jadi upami tandesna ngeunaan ieu teh upami bade ngalayat nu teu damang sawios teu wudu heula oge kitu. Ieu hadisna aya kadhaifan dina susunan sanad teh susunan jalmi-jalmina gitu nya, rawi-rawina ti saha-tisana. Aya anu rawi nu ngariwayatkeun namina Al-Fadil bin Dalham Al-Wasiti. Nurutkeun Abu Bakar Al-Khaisamah sareng Yahya bin Ma'in yen eta teh nyaeta dhaiful hadis. Jadi hadis anu dhaif teu tiasa dianggo. Lajeng Ahmad sareng Abu Daud nyanyatakeun eta hadis teh henteu kuat. Nu ngariwayatkeunana Abu Daud sareng saur Abu Daud teh yen eta hadis teh dhaif. Tahdhibul Kamal jilid ke-23 halaman 222 dina Naulul Autar jilid ke-4 halaman 43. Jadi disebabkeun ayana kadhaifan dina ngeunaan hadis ngalayat nu teu damang kedah wudu heula teh teu tiasa didamelkeun hujjah. Sabab nu disyariatkeun wudu mah nyaeta ti antawisna peruntukan kanggo ngalaksanakeun ibadah salat. Lajeng nu salajengna sabaraha dinten urang kedah ngalayat nu teu damang. Apan aya jangkaan? Aya nu nganggo jangka. Nu teu damang kacarioskeun nu teu damang ieu mah tos sakarat aya cenah aya hiji hadis. Maka kedah ngantosan heula 3 dinten. Cing kumaha ieu? Nah tos dugikeun ka ngantunkeun harita dama eta damang sadinten jubrek weh ngantunkeun tuluy urang can 3 dinten can ngalayatkeun kumaha gitu. Bingung jenanya. Mayit geus dikurebkeun urang dicingkeun di imah ngalayat acan. Mungkin ya ku urang kantos ka kuping gitulah. Yen anggapan seseorang jama anu acan 3 dinten eta teh cenah saurna teu berhak pikeun dijenguk. Jadi can teu aya hak pikeun dilongok. Kamu ayeuna pan corona geus sataun oge 2 bulan antep geuning nya ka rumah sakit teu meunang dibubarkeun. Maka di antawis alasanana terdapat hadis sami katampinan ti Anas. An Anasin radhiyallahu anhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan. Jadi Rasul mah tara ngalayat jalma anu teu damang illa ba'da salasin. Kajabi atos 3 dinten teu damangna teh. Tanu jadi permasalahan sanes ngalayat nu 3 dintenna. Cing kumaha hadis anu ieu? Hadis anu ieu kacida pisan lemahna disababkeun aya rawi anu namina Maslamah bin Ali. Rawi ieu nyata Imam Bukhari ngajarahna duikeun ka anjeunna nyebatkeun eta teh munkarul hadis. Jadi hadis anu inkar. Lajeng An-Nasai nyaurkeun eta teh matrukul hadis, hadis anu matruk.
Keun we nya teu ngenal kana ieu ge. Insyaallah langke di ku sim kuring di cirian naon sebatkeun matruk, naon sebatkeun munkar, insyaallah ke sapali-sapali di eta lah. Naon sebatkeun dhaif, naon sebatkeun mudalis. Dhaifna hadis ieu nyata hendak menjenguk jalma nu teu damang teh kedah ngantosan 3 dinten. Jadi nu can 3 dinten mah can wara cenah gitu. Namun hadis ieu dikatakan sebagai hadis anu dhaif. Jadi nungguan we heula. Jadi teu tiasa dianggo. Mangga weh bade ngalayat mah. Bade tos sadinten namejung. Kadang urang ge pan urang mah tara ngemutan nu penting mah ka kuping si anu brek buru-buru we geuning urang teh sok nyarumpingan. Jadi teu kedah ngantosan 3 dinten. Nu tadi teu kedah dina hartos ngantosan atanapi kedah wudu heula. Lajeng nu kadua teu kedah ngantosan 3 dinten. Bade ngalayat mah ngalayat weh biasa. Anu salajengna para iman ieu teh rada bahasan teh rada mendetil gitu. Kumaha cenah ngalayat teh? Naha mending sanes mending. Naha nu dicontohkeun teh mending papah, mending tumpak. Maksudna teh berkendaraan. Margi urang sok jadi masalah ieu teh. Sok jadi daya pikir teh sok berjalan gitu daya pikir. Cing cenah kumaha Rasulullah. Para iwatu iman ngalayat nu teu damang eta tiasa papah. Nya tergantung jarakna. Iya hadisna katampi ti Usamah an Usamah tabani Zaidin radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himarin ala akafi ala qatifatin fadzakiyatin arada fa usamatu wara'ahu ya'udu sa'dabna ubadah. Jadi nu kahiji mah Rasul ngalayat anu teu damang anjeunna teh tumpak kalde ngabonceng nyaeta Usamah kalde leutik ditumpakan kuduaan. Kahiji mah Rasul teh kantos tumpak kendaraan ngan kendaraan kapungkur mah sanes mobil onta kalde numawi ieu Rasul tumpak kalde. Rasul oge kantos deui ngalayat nu teu damang teh nyaeta anjeunna teu nyanakna naon tanpa tumpak kalde oge teu nyanakna naon dina artos panginten teu nyanak tuangeun. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ja'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni laisa biraki bi ghalin wala bardunin rawahu al-Bukhari. Di Jabir radhiyallahu anhu qala saur anjeunna Nabi katos nepangan abdi anjeunna teh ngalayat abdi sareng anjeunna teu tunggangna naon teu tumpakan. Jadi eta mah lamun ngalayat kaalisan dek papah mangga dek tupak mobil mangga. Da kitu pan jalmi masuk aya naon sebatna teh Abdoliyah geuning. Cin Abdul mah mending leumpang. Jadi bat urang init ka masjid gitunya. Mending leumpang cenah sabab lengkahna di itu, mending tupak motor.
Nah gitu mikirnya terus hari sholatna di Banyaran hari waktuna saparapat jam di dek jumah dari kumaha rek lumpat. Jadi boleh baik dek tutumpakan mangga bade papah oge mangga. Lajeng ngalayat kumaha urang sadaya pikeun masihan dorongan moral ka jalma anu teu damang. Sabab ngalayat anu teu damang teh priyogi pikeun mencerahkan atau menggembirakan jalma anu teu damang. Pan urang teh aya nu ngalayat anu teu damang teh mesem we gitu. Pas anu ngalayat teh baeud nanyan teu naroskeun teu betem we gitu. Aya nu sakitu? Aya gitu. Berat nyarios gitu. Kadang pan urang ngalayat teu damang tujuk segrup ke ceurik. Namahan aktivitas namahan bikin sehat moal. Moal namahan hareeng, juk ceurik cenah sedih. Gitu. Jadi sopan santun sarta masihan rarai anu pikabungaheun supaya nyaman gitu. Anu geuring teh pas bisa meureun kabeneran boga hutang. Pek nu ngalayat teh nu ngahutangkeunana. Bari jeung betem seurin teu boba nagih ka aing. Sieun kitu banyak. Taya teh saya pisan bikin ngadorong moral supaya anu teu damang teh gitu kaangkat supaya enggal. Hadisna katampi ti Sa'id Al-Hudri. Anjeunna sasauran Rasulullah SAW, "Idza dakhaltum 'alal maridi fanafasulahu fi azrihi fa inna dzalika la yaruddu syai'an yatibu binafsihi." Ti Sa'id Al-Hudri anjeunna nyaurkeun Rasulullah SAW kantos nyaurkeun lamun anjeun ngalayat anu teu damang idza dakhaltum 'alal maridi di mana anjeun arasup pikeun ngalayat jalma anu teu damang maka bungahkeun hatena supaya anjeunna teh bisa ngurangan gitu. Jadi entong aya naon lah sangem-sangem anu teu puguh. Ieu mah pas tepang teh pan. Kunaon nyeta ieu nyeri seueur nyerek. Kamari oge. Itu. Kamari ge si Abah. Nyelek kitu teh. Henteu lila 2 jam. Naon maot. Wah nu kitu mah. Tibatan cager mah nu geuringna kalakah molototan. Sia mah cenah datang ka dieu teh. Lain ngaduakeun kalakah nyingsieuna. Jadi supaya dilegakeun gitu. Pan urang esok itu sok naros kunaon teu damangna nyeri naon gitu. Maka aya hiji hadis di mana aya jalma anu teu damang maka deui ku urang oge kedah dilayat jarang dilayatna teh dengan ucapan-ucapan anu sae bengalayat nu wafat anu teu damang anu ngantunkeun dengan atanapi ku lisan-lisan upami ngobrol teh mah ku obrolan-obrolan nu sarae margi malaikat bakal ngaaminan tina eta obrolan eta jalma. Hadisna katampi ti an Ummi Salamah qalas ti Ummi Salamah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kantos sasauran ka abdi sadaya idza hadartum al marido di mana aranjeun nepangan anu teu damang awil maita atanapi anu maot
Fakulu maka aranjeun kudu nyarita khairon anu sae. Fa inal malaikata maka saestuna malaikat yu'minuna ala ma taquluna. Malaikat bakal ngaaminan nuku aranjeun diucapkeun. Tenan sae mah. Sae diaminan. Numawi entong nu awon nu disaurkeun teh. Saterusna eta kumaha urang ngintun katuangan tuangeun ka jalma anu teu damang. Pan kabungkur mah kieu, Bu. Jadi lamun teh mah jalma memang hadisna aya. Jadi sing saha jalma anu ngalayat nu teu damang lajeng anjeunna tuang dina riungan atanapi di tempat anu teu damang teh ya. Terajeng urang nuang maka cukup pahalana teh ku tuangeun anu dituang. Hadisna aya. Jadi ngirim ka tuangeun teh nu dipikahoyong ku nu teu damang. Ieu mah hoyong liwet pasian goreng sangu. Jadi kahoyong anu teu damang pasien. Sok sanaos dituang lagi ngan sakadar ngaraosan wungkul. Kahoyongna we laksanakeun. Ngan urang ge pangeuteun ningal cing cenah hayong naon? Hayong bakar eta teh rencong nya. Ah nu teu damang kitu-kitu teuing mah. Piraku nu teu damang repot hayong rencong. Nya pasihan we Bu. Tapi da ngasaan unggul teh teh nu karaos mah. Jadi ngirim katuangan ka anu teu damang. Suguhan anu disuguhkeun ku keluarga anu teu damang. Kumaha ieu? Engke cenah boga pahala moal. Margi kapungkur mah pan kitu. Nuju kapungkur di madrasah pan barudak dialajar jang lamun ngalayat nu teu damang omat lamun disuguhan tong dituang. Sabab katuangan nu disuguhkeun teh cukup cenah pahala na eta. Cukup pahalana eta. Ngan hanyakal eta hadisna teh dhaif. Kumaha tuh barang tuang? Nya ayeuna ti Jakarta, Bu. Nu teu damang misalna di dieu. Tuluy teh can tuang dek diparak ku urang. Sanes ku masalah daya fikir urang muterna kitu sanes. Namun aya hadis nyebutkeun yen nu hadisna katampi ti an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ada ahadukum maridan di mana salah saurang ti antara anjeun nepangan jalma anu teu damang fala yakul maka manehna ulah barang tuang ing dau syai'an nu disuguhkeun fa innahu haddatun min yadatihi ta eta teh cenah cukup we ganjaranna teh ku anu di leueutna nganurutkeun ahli penelitian hadis yen hadis eta teh dhaif teu tiasa dianggap kumaha tuh mun urang ngalayan teu damang disuguhan kengeng barang tuang mangga nya sawajarna we di man anu teu damang ripuh urang ngalayat di Basian Ciherang kusabab urang resep cikopi ABC susu aya ABC susuna gitu itu leuy di korehan cing mana ududna anu gitu mah kada demes ieu hadisna teu kiat margi aya sajantawis rawi anu namina Musa bin Wardan Al-Qurashi Al-Amiri nurutkeun Imam Az-Zahabi yen ieu teh dhaiful hadis hadisna lemah. Dina Faidul Qadir jilid kahiji
halaman 402. Yahya bin Ma'in nganyatakeun yen eta hadis teh henteu kuat dina kitab Tahdzibul Kamal jilid ka-20 salapan halaman 165. Kusabab hadis ieu teh terbukti lemah, maka secara syar'i henteu dilarang pikeun barang tuang di jalma atanapi di tempat anu teu damang. Mangga sabadana eta kumaha urang sadaya pikeun ka anu teu damang teh pan sok urang teh sok naroskeun ngaraba ngusap anu nyerina atanapi nu karaosna ku nu teu damang. Ieu teh malah merupakeun perbuatan anu terpuji. Mun urang pan ngalayat nu teu damang teh naon? Nu teu damangna nu karaosna teh naon? Ku urang teh cabak. Tapi bukan untuk menghinakan. Urang diraba nu teu damangna teh, nu karaos nyerina teh. Moh nyeri iga Rasulullah sok anjeunna sok ngaraba teh nyaeta biyami ku panangan anu katup. Lajeng diusap dadana. Lajeng kana taarna, kana mastakana teh ku Rasul sok diusapan. Pan urang ge sok kitu pan nya. Tapi sebatas anu diatur ku agama. Nya ari lain muhrim mah urang teh teu naon gitu teu meunang diharamkeun. Hadisna katampi ti Aisyah nyata putri ieu mah Aisyah sanes Aisyah putri Sa'ad an Aisyata binti Sa'din ti Aisyah bin Sa'ad anna abaha saestuna rama nate radhiyallahu anhu qala anjeunna sasauran tasyakkaitu bimakata syakwan syadidan abdi teh cenah nalika di Mekah nuju teu damang wales gitu. Pajaanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Nabi nyumpingan ka abdi. Yauduni nepangan ka abdi. Summa wada'a yadahu lajeng anjeunna naon? Wada'a teh nyimpen pananganana ala zabhatihi kana ta'arna. Jabatun ta'ar. Tapi kan sebatas muslim gitu. Suma masaha yadahu ala wajhi wa batni. Lajeng Rasul teh ngusap ku pananganana kana rarai abdi sareng patuangan abdi. Kan urang esuk kitu duh naon teu damang teh. Pan sakitu nya dokter mah sanes kena ta'ar biasana. Kana naon cing? Karena iya dokter mah cing cenah panas itu sakitu banyak jeung deui pibiasana upami dokter pan kitu Rasul mah kafain artinya kudu talapak panangan ari dokter mah sanes ku telapak tangan biasana ku ieu tah ku kulit luarna gitu pangkerna. Jadi keterangan ieu ngajenguk dianjurkeun pikeun naroskeun kondisi kumaha. Jeung ulah diajak ngobrol di ieu mah. Tapi kadang-kadang ieu mah nu teu damang teh kusabab jago ngobrol, nu teu damangna baca ngajelaskeun nya teh abdi teh duh anu luka berebet panjang teh. Jadi anu dianjurkeun nyaeta ngaraba patuangan tarangna
mangga diusap ngan ulah teh anu doa nu dihususkeun nu bacaan nu teu dicontohkeun ku Rasulullah. Aya geuning sumping teh teu damang naon. Cabak tarangna teh taarna teh tuluy maca surat Al-Fatihah. Diangoskeun surat Al-Fatihah. Tuluy ngaos Yasin. Tuluy rampe-rampe anu sejen supaya terhindar tina godaan setan gitu. Da ieu mah nu sapertos kieu mah nu teu disyariatkeun mah tong diange. Tah maka aya nu disyariatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha ngaduana keur urang anu teu damang, keur urang ngaduakeun nu teu damang. Jadi kumaha ieu lamun urang teu damang, kumaha carana ieu? Nu ngalayad can aya wae gitu. Pan kitu nya, aya nu teu damang teh. Aya anu teu damang teh artos nanti di naon gitu. Lamun mun teu apa sadayana teh naon teh? Pan urang sanyebatkeun kieu. Sugan teh sehat gitu, angkat tebih. Si horeng teu damang. Mangunduakeun teu aya. Pan aya nu kitu? Tah aya keur nyalira. Pan ari aya urang ngalayat teu damang pan. Kadang-kadang Rasulullah ngaduakeun teh kasaad pan Allahumma shfi dan Allahumma shfi dan mudah-mudahan Allah nyehatkeun sakdan. Lajeng doa nu biasa mah kumaha? Allahumma la syafi'a Allahumma anta syafi la syafi'a ila anta sifaan la yughadiru saqoman. Allahumma robban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafila syafia ila anta syifaan la yughadiru saqoman. Eta nu dicontohkeun ku Rasulullah mah. Lajeng deui aya hadis Nabi terkadang selain ngadoakeun pikeun supaya damang nu teu damang teh nyata Nabi ku doa-doa anu sae nyata supaya doa-doa kebaikan anu sanesna. Seperti Rasulullah ngaduakeun Allahumma shfi sya'dan wa atmim lahu izratahu. Mugi Allah ngadamangkeun saad sareng nyampurnakeun hijrah kanggo anjeunna. Lajeng deui aya doa anu sanesna. Taya nu diantawisna anu dianggap ieu hadis teh dhaif lemah. Diantawisna nyaeta doa as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyash piyaka ila afahullahu min zalikal maradi. Aku mohon ka Allah nu maha agung nu ngurus ares sareng agung mudah-mudahan ieu ngadamangkeun anjeun maka teu aya bagian ti Allah teu aya bagina ka anjeunna gitu maksudna kecuali Allah nu ngadamangkeun tina panyakit eta. Namun ya hadis teh dikatakeun lemah tiantawisna nurutkeun para imam ieu seueur nyebatkeun aya nyebatkeun matruk hadisna teh. Jadi nu biasa mah eta nu diaoskeun ngaduakeun ka anu teu damang.
Lajeng ayeuna partiman nu dicontohkeun ku Rasulullah keur anu teu damangna. Keur anu teu damangna bisi urang teu acan aya nu ngalayat geus sabaraha dinten teh ngalempreh we di kamar. Bojo teu aya tebih. Budak sarami di bumi sorangan, disugan teh disangkina teh sehat padahal namru kumaha cara ngaduananya. Maka ieu salah sawios doa anu diaoskeun ku para sahabat nalika anjeunna teu damang sareng anjeunna ngadua teh kanggo dirina nyalira. Sakumaha diterangkeun dina hiji hadis anu hadisna katampi ti Utsman bin Abil As Asy-Syafafi As-Saqafi. Saesuna anjeunna teu damang anau syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalika anjeunna teu damang kunjukan ka Rasulullah, maka anu diunjukkeun ka Rasulullah teh masehan nasehat. Sok cenah atuh. Nu kahiji nyaeta anu ku Rasulullah dinasehatkeun teh keur jalma anu teu damang. Nu kahiji bis usapkeun ku dua dampa panangan kanu nyerina bismillahi salasan. Bismillah 3 kali. Jadi bismillah, bismillahi, bismillahi, bismillahi. Lajeng ngaos deui a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. Seberapa kali eta? Sab'a marratin 7 kali. Ieu mah jadi diusapkeun sakali tapi ari ngaosna 7 kali. Aya anu diuihkeun tadi mah ngusapna panangan ditapelkeun ka dieu nya diusapkeunnya nu tadi mah bismillahi 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 a'udzu billahi 7 kali. Lajeng aya deui anu ieu mah ngusapna 7 kali tapi ngaosna sanes ieu nyaeta a'udzu bi'izzatillahi. Jadi ngusap heula 7 kali lajeng ngaoskeun henteu nganggo bismillah eta mah a'udzu bi'izzati rabbihi bi'izzatillahi wa qudratihi wa sultanihi ma min syarri ma azidu. Ta eta mah 7 kali ngusapna ari ngaosna sakali. Dugikeun ka ieu mah kajantenana teh ti Utsman bin Abil Asmah dugikeun ka anu ieu mah cenah ku anjeunna teh disebarkeun ka keluargana. Dugikeun ka tiap-tiap keluarga nu teu damang repot maka sok cenah aoskeun usap nu nyerina teh 7 kali lajeng ngaoskeun a'udzu bi'izzatillahi bi qudratihi wa sultanihi min syarri ma azidu. Eta mah ngaosna sakali ngusapna 7 kali. Ari tadi mah ngusapna sakali ari ngaosna bismillahi 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 3 kali lajeng ngaos deui a'udzu billahi wa qudratihi. Nah eta lah min syarri ma azidu wa ukhadiru. Eta mah kanggo anu teu damang karaos keur urang nyalira. Lajang makna ditimpa suatu penyakit atanapi musibah.
Nya antawis nama urang nyebatkeun dina saat-saat kena musibah nu sapertos kieu naon ku urang diaoskeun nya antawis nama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanes keur batur rungkul geuning ngaos eta teh dalah urang oge anu kakeunaan ngaoskeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diantawisna anu teu damang bakal aya ampunan sareng kiparat ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta tina nu ku Allah dipasikeun panyawat kanggo anjeunna sarta nyebatkeun tawakal ka Allah sareng dibarengan ku kasabaran. Pahalana sabar nalika ditimpa ku Allah maka tayalian iwati balasana teh dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tawakal ka Allah, fatawakal Allah inna alal haqqil mubin. Maka anjeun kudu tawakal ka Allah saestuna anjeun teh aya dina hak anu nyata. Jadi kakeunaan panyawat seperti gitulah. Itu sering di ngan ayat yang tawisna para iman. Aya jalma anu teu sepuh. Lajeng eta jalma anu teu sepuh teh diwartoskeun ka Rasulullah. Ka Rasulullah teh. Rasul cenah itu sepuh teh tos teu damang. Tos lami, tos repot gitu damang. Kan ai Rasul mah di mana ngaduakeun anjeunna dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Diwartoskeun ditepangan ku Rasulullah. Saatosna ditepangan ku Rasulullah, Rasul nya muli we tidinya tina tempat anu teu damang tadi teh. Ari anjing laporan. Rasul cenah anu diduakeun ku Rasul teh maot. Kumaha waleran Rasul? Apaan Rasul tadi? Setiap doa anu didugikeun disuhunkeun ka Allah ku Rasul maka bakal diijabah. Lajeng eta jalma mah kawartoskeun nyalaporan ka Rasul, Rasul diduakeun ku Rasul teh maot. Kumaha waleran Rasul? Geus waktuna we cenah eta mah. Jadi kuduna mah panu teu damang teh diduakeun teh. Damang ari mah kalaka maut. Kumaha waleran Rasul? Geus waktuna. Para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka setiap penyakit pasti bakal aya obatna. Maka lamun pas kena kana eta penyakit pasti bakal damang sarta damang nage ku izin Allah. Jadi sadayana ge Allah anu ngalungsurkeun panyawat sarta anjeunna nu bakal ngadamangkeunana. Nanti antawisna eta panginten para iwati iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka tiantawisna nu tadi dugikeun ngalayat anu teu damang teh teu aya jangkaan pan imah kudu make jangka cenah 3 hari teu aya. Jeung teu kedah wudu heula lajeng rek tutumpakan rek henteu ge mangga we eta mah. Lajeng kanu teu damang teh pasihan moral supaya enggal panyawatna sehat sarta ngirim katuangan anu dipikahoyongna nu karesepna sarta suguhan nu disuguhkeun ke keluarga nu teu damang disuguhkeun kengeng dituang.
moal ngurangan kana pahala urang nu ngalayatna. Lajeng nu ngalayat sok usap ngan sebatas ngusap teh sebatas meratoskeun batasan-batasan disebutkeun muhrim. Kudu kumaha urang aya lain muhrim mah ulah maksakeun. Pedah-pedah gitu, ulah pedah-pedah dijieun kesempatan. Dar pedah meunang ngusap pameget ka istri, istri ka pameget teu kengeng. Lajeng aya doa nu khusus kanggo urang sadaya maksudna kanggo pribadi gitu. Jadi sanes kanu sanes sungkul tapi kanggo pribadi urang. Nu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta pangintenlah nu tiasa kadugikeun. Mudah-mudahan aya guna katut manfaatna. Naon rupiah anu dugikeun teh urang sadaya sok sanaos urang teu naon gitu teu apal kana jujutanana tapi urang sering ngupingkeun berdasarkan hadis anu sahih lajeng urang ngalaksanakeun meraktekeunana maka eta urang sadaya karebetkeun ka nu disebut ulama. Salajengna eta mah dugikeun ka rengse weh lajeng ayat antawisna holiday-nya. Lajeng nu teu kengeng teh putus asa. Jadi di pasian panyawat ku Allah teh kadang pusing gitu. Rungsing, sanes pusing, rungsing. Nah meni kuring can cager wae. Da urang teh kaum muslimin mah jalma nu iman mah kedah sabar. Sabab setiap nu dipasikeun ku Allah eta mangrupakeun dimaafkeun tina dosa-dosa nu ku urang pernah dilakukeun. Jadi ulah putus asa gitu. Jeung teh kengeng ngarep-ngarep maot. Ah Gusti jeung kieu mah geus bae maotkeun abdi teh. Teu kengeng. Kengeng teu nangis. Pan urang masuk jadi naon? Jadi mitos ini. Lamun teu damang, lamun urang ngalayat nu ngantunkeun omat. Tepikeun ka ceurikna ge ulah nepikeun ka si naon? Cai nan sasah teuing teh. Cai cisosa gitu. Ulah nepikeun ka nyak celakan. Kade cenah kade eta. Nabi Muhammad SAW oge pan nalika ngantunkeun putrana nya Ibrahim bin Muhammad sami anjeunna ge duikeun ka dikekepan teh duikeun ka anjeunna nyak celakan cai sosana tu rasul nyak celakan tu urang ayeuna gaduh nyak celakan kanu maot namahan dosa henteu mangga we anu teu kengeng teh nyaeta nugikeun ka nu teu damang nu ngantunkeun teh di eta di naon komo bari jeung digabrug mah di awut-awut pan tepikeun ka aya tepikeun ka ngadat mah pan dikitu-kitu da teu kengeng si angwana teh dibetot pan bakating kunyaah gitu teu kengeng nihayah nah sebentar teh lah eta pariweutu iman nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan sok sanaos teu sadayana namun urang sadaya panginten kengeng pelajaran tina pelajaran Allah sareng Rasulna pikeun ngalayat anu teu damang
sarta engke disambung sabada teu damang teh pasti meureun kaituna teh kumaha teu damang teh status teu damang teh naon maot kitu bahasan teh moal bahasan damang deui ayeuna mah mauih di kana damang berarti ayeuna bahasan bakal kapayun nyaeta ngeunaan nalkinan gitu. Jadi nu teu kenging teh lamun ngalayat nu teu damang ku aosan mantra lajeng ngaos Al-Fatihah nu dicontohkeun ku Rasulullah lajeng tenan maca Yasin mah gitu. Tah aya ya Bu, aya buku Fadilah Yasin. Nu dikarang ku Ustaz Wawan Sofwan Solehudin aya. Gili hoyong terang gitu nya. Di mana mau teh kuduna teh surat Yasin we terus jeung Yasin. Ieu sadayana dibahas. Di dia ieu mah disusun ku anjeunna. Jadi ngeunaan hadis dhaif sareng sahih teh sanes menang ulama ayeuna sanes teh Bu kade. Ieu mah sok nudingkeun teh persis teh jadi panudingan wah eta mah persis mah sagala ulah sanes. Bahkan ti ulama-ulama kapungkur oge parantos ditalaah ngeunaan ieu teh nu mawi dina kitab anu ieu teh sanes karangan-karangan urang persis sanes. Jadi ulama-ulama kapungkur nyusun yen ieu hadis teh dhaif, yen ieu hadis teh sahih gitu. Nu mawi ditelaah ditras gitu terus. Kan? Naon teh? Aya seueur. Ade di PD. Duka ayeuna mah teu ngical di dieu mah. Mun gaduh hiji dah. Duka sabaraha hilap deui. Ka PD aya seueur ditu. Para iwati iman etalah pangitanya sok sanaos sakedik ala kadarna nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan sok sanaos henteu sadayana anu ka tangkepna namung aya wae lah nuku urang sadaya tiasa kaserap sarta mudah-mudahan tiasa kaamalkeun ti antawisna hal-hal anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah kantun urang ngalaksanakeun. Sakitu nu kapiatur aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.